gawat gara dangdan. Oh, ieu mah tangkal panan ieu mah ya nu kieu mah. Ngareunah atuh ieu ninganan ieu euy dina dina basisir. Pandan ieu teh hade gunana teh ya, yang nahan abrasi ieu ya. Pantai hade ieu teh ya. Ai kitu naon? Gawatkeun gara dangdan. Kalah leha-leha. Oh, ngala jang nanahaon maneh teh make kudu ngala. Dan nu kieu mah lain pandan wangi paragi masa paragi nyeun samak meureun batur masuk di jeun samak jiga nama tawa kantong jiga nama ieu teh. Barada gatuh geus ieu mah fungsina manahan abrasi ieu ya pantai alus ning tuakan lagi. Manehna racep kieu kana jero ieu ya kana jero keusik. Hade mun sapanjangna mah hade ieu teh. Burukan gara dangdan. Ngadaragoan batur. Oh, rek ngabubur, ada goreng nu kieu mah sia. Jangan bubada lain dalin pandan wangi ieu mah. Masing loba ka ditu ge. Pandan biasa. Pandan biasa ieu mah pandan laut. Oh, goreng pakai ieu mah pakai ngabubur mah nu kieu mah. Ai kitu ngabubur naon walus ku nu kieu. Abah, lain kita ngalapanan. Burukan gara dangdan, batur ngadaragoan kalau geus jarak adud tuh. Naon bubur baud. Ilaha Alah ieu mah masuk sadenge-dengena. Yo. Saliwang. Ayo abah mah dina live ngomong-ngomong bubur baud so teh eta mah heureuy di dinya pan aya balad abah aya bengkelas aya Mangkuranda di dinya teh eta. Aya naon saha deui di dinya teh loba lah aya ieu sok ngomong-ngomong ieu ninganan bubur baud cenah bungkul. Burukan gara dangdan. Kalah leha-leha. Kudu ngalah maksa maneh mah kudu ngalah. Heukeun we atuh engke heula sakedeung mah. Lain kalah kitu we hayang leha-leha. Oh, keun atuh ai ngalah kudu ngalah da bobodohan sia eta teh bubur baud teh bobodohan abah mah. Lain iyaan, lain. Jeung eta teh jeung eta bengkelas jeung Mangkurana nu sok ngeureureuy teh kitu dina live teh. Cik, bah, lin kalah kitu we hayo leha-leha. Burukeun ngadaragoan batur teh teu ngadaragoan. Kudu hayo we ngalah cenah. ilaha Kan atuh ai maksa mah rek diajaran mah maneh rek ngabubur baud rek ngalah. Astagfirullahaladzim. Nya rek ka mana urang mah henteu nitah ngalah itu henteu teu ngalapanan. Burukeun gara dangdan. Rek ngalapandan ieu oge. Astagfirullahaladzim. Mantang hiat turun naon. Hiat tuh gara dangdan batur geus kadaragoan. Ngalapanan ieu oge pan. Ilaha geuatkeun din kalah naik-naik. Kalah kitu kalah leha-leha batur tuh. Geus ngadaragoan batur. Nyam. Astagfirullahaladzim. Nya masing jang ieu ge naon jang ngabubur ge heuh atuh heukeun rek ngalah. Abang jeung ya. Henteu nitah ngalapanan. Gawatkeun gara dangdan, lin kalah kitu kalah leha-leha. Batur geus ngadaragoan. Ayo we nitah ngalah naon atuh kudu ngalah teh akarna daunna. Jeung tong Kalah leha-leha we hayo leha-leha. Atuh rek ngalah deui lah. Astagfirullahaladzim. Burukeun geuwat ieu kalah leha-leha aing tuh batur terus geus ngadaragoan. Kalau geus jarak adud. Rek ngalak baud mah. Geus ieu aing. Rek ngalak Balaeng baud jeung mah. anu saliwang mah. Kudu ngalah ieu cenah euy rek ngalok baud. Aduh aing mah da heureuy eta teh ngolak baud teh